Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Muja ka Siluman. Ayeuna kantun bagian anu ka 13 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Muja ka Siluman bagian anu ka 13. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganeura tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, langit sore di Gunung Papandayan, warnana katempo biru bersih, taya tedeng aling-aling, ti handap haseup kawah teu pernah kendat nyerebung, sairing kuatna bau warirang. Sedengkeun ti puncak gunung angin tiis mah teu waleh ngagantung, padahal angin mah geus ngagulung sumangat. Tapi hate mah ceurik ku rasa nyerah, teu daek ngudag cahaya, teu wani kaluar tina kasieun sorangan. Pamiarsa sadaya, kanggo samentara cag urang tunda heula lalampahan Jang Ardan anu keur ngusahakeun diri sangkan bisa kaluar tina cangkreman siluman nu ngamuk alatan gagalna tumbal. Kanggo salajengna mangga urang padar heula kayaan Juragan Ilham sareng Neng Lira. Nalika Neng Lira ngabiur ti Bandung nuju ka lembur Cipaganti, kasampak teh waktu Neng Lira datang disupiran ku Janggani, Juragan Ilham keur dirariung kusabab humarurung wae jabah sasar make nyebutkeun aya siluman sagala. Ari pikeun anu teu nyahoeun mah dianggapna akibat tina gering panas biasa, padahal sajelasna kitu kajadian anu sabenerna. Najan kitu ku ayana kajadian Juragan Ilham numbur pilar ge tangtuna nimbulkeun rasa heran keur sabagian tatanggana.
Harita Neng Lira kacida gemperna waktu ningali dada nu jadi bapana kaciri genek melekmek sagade dampalengen malah makayanana percis jika tapak anu nenggel komo nalika ku Janggani dicabak mah juragan Ilham kuat kangga goak bakat tingku nyeri jeung panas. Aduh ampun ulah dicabak Gani aduh ieu aduh tulungan Gani aduh nyeri aduh gitu cek juragan Ilham bari renghap ranju sedangkeun Neng Lira ngan ukur bisa cerik jeung Bu Warni bari paungku-ungku. Kumaha atuh Gan ieu ulah maneh menipi kariwangan kieu geuning Gan cek Neng Lira ka Janggani anu keur geger nyeman mapatkeun jampe pamakena. Leuwih hade bawa we ka rumah sakit atuh. Nya kita mending bawa ka rumah sakit. Engke obatan di rumah sakit. Cek Bu Warni sedangkeun Janggani gancang nembalan. Tenang heula urang usahakeun da ieu mah sanes obataneun dokter panyawat pamegat mah kalintang rada aneh teh Nah kalat naon atuh Gan kunaon anu sabenerna cece makalah bingung kunaon ulah maneh teh sambung Neng Lira bari ceuri. Sabar heula ce urang tarekahan ke sabadana isa ku abdi urang pangkelong tutup Janggani bari ngaleos ka tukang rek kacai bari sakalian wudu. Peuting harita Janggani ngusahakeun ngolah diri pikeun ngabendung sagala kamungkinan anu baris datang. Soalna manehna ngarasa yakin yen juragan Ilham geuringna lain panyakit biasa tapi aya kaitanana jeung anu gaib. Sanggeus rengse salat Isya Janggani mapagahan ka Neng Lira jeung ka Bu Warni. Sangkan ngaraji di kamar bari maturan juragan Ilham. Sedangkeun manehna misakeun diri di rohangan mushola nu aya di jero imah. Bener pisan nalika ngaguruhna angin tibeh kaler tepat jam 12 peuting. Di pakarangan imah kadenge sora ngahiyemna kuda. Sora ringkikna estu matak muringkak bulu punduk. Sedangkeun angin mah teureun-eureun ngaguruhna. Harita Janggani gancang museurkeun wawasena bari tekendat hatena muntang turung kanu agung mementa kanu kawasa sangkan dijaring diriksa. Huseor sagulung angin cukup kuat nembrag panto hareup nepi ka nimbulkeun sora ngagudubrak. Atuh harita Neng Lira jeung Bu Warni ngan ukur bisa silih rangkul bakatku soak jeung sieun. Sedangkeun juragan Ilham matana buria lebun celik sakujur awakna beuki tambah panas. Janggani gancang mariksa ka hareup. Waktu kadenge sora panto anu rungkad. Tapi nyatana panto mah teu cecel teu bocel. Nu saterusna sabot keur kitu. Ilham keluar Ilham urang teruskeun deui tarung nu can anggeus deuleu Ilham cek eta sora ti pakarangan. Harita Janggani anu geus aya di rohangan hareup manehna gancang kaluar barang lol kaluar ari breh teh jelas pisan katenjo di pakarangan geus ngabedegak kusir kareta. Sedangkeun tukangeunana ngajugrug kareta kuda. Hawa mistis sapada harita ngalimpudan sabudeureun eta tempat. Sedangkeun kakeunganana mawa pikageueumeuan luar biasa. Nasaha ilaing mangluk haling geranyingkah gerak kaditu ulah ilu biung urusan kaula. Erke kula anu nanya saha Andika anu datang ka dieu.
Kurang ngajar nyingkas ya. Ulah ilu biung urusan kaulah nyingka. Sentaki kusir bari ngagerem ku sora anu ngageleger. Kuring mah manusia biasa nu kabeneran aya di dieu. Tembal janggani datar. Wah, geran nyingkas ya bis ditalapung ku kaula dalam mangluk goreng badut. Cek si kusir anu kaberung ku amarah teu kawadahan. Bersabrut. Eta si kusir narajang Seleber. leungeun ki kusir sakilat pisan rek ngarawel beheung janggani. Jeleng plos. Kuatna gempuran ki kusir ngan ukur nimpa tempat kosong. Kusabab janggani rikat nyingcat. Tapi curelat. Ki kusir geus ngagempur deui ti sisi kenca. Wus cebrot. Bangkieung janggani ngabangkieung kulantaran sakali ieu mah tenggelan kusir siluman tepat sasaran. Sabot keur ngabangkieung kitu ki kusir nyusul tepus ku tajongan. Plak des carijeng. Giliran si kusir nu ngagarabag waktu panangkis janggani nimpa sukuna. Edan buanas. Cek ki kusir kukulutus. Tapi teu lila mana langsung kegerenyeman ngawatek wawasen silumana. Seor gelebu. Cungungu kuk cungungu kuk cungungu. Percis pisan di juru imah sora anjing bebaung. Sedengkeun di jero juragan Ilham ngaborolo utah getih. Atuh buwarni sapada harita ngajerit. Modar sagedeng deui oge Ilham modar. Cek aki kusir bari seuri lelenggakan. Sadar kana kayaan anu genting, janggani kapaksa ninggalkeun si kusir muruka jero imah pikeun nulungan juragan Ilham. Bener pisan katempo ku janggani uwana keur utah getih. Set. Detik eta keneh janggani nempelkeun dua dampaleungeunna kana dada sang juragan. Dibarung ku komat kamit ngetrukeun sakabe pangabisana. Geleter. Awak juragan Ilham ngageleter hebat. Nya kitu deui janggani anu kesang rebos kusabab geus adu jajaten jeung ki kusir nu aya di luar. Coba aing hayang nyao nepi ka mana kamampuanana cenah. Kitu ceki kusir bari tetep gegara nyeman jeung sidakep di pakarangan. Tepati lila jenger kadenge aya soranga jeleger dibarung ku nyamberna kilat ti luhur langit disusul ku mentalna janggani jeung ki kusir. Sedangkan juragan Ilham ngagoler langsung kapiuhan. Kuat oge si kurang ngajar. Rajageun sia salagi silam can beunang maing bakal datang deui dagoan sia. Kitu kukulutusna kusir siluman bari ngabiur kabur ka awang-awang. Jeung karetana inditna teh muruk ka Cikalong Kidul tempatna pul elep Jang Ardan. Kusabab sakedeung deui waktu geus nyedek ka Janari. Ardan dagoan si Ardan. Sia bakal nanggung akibat. Kusabab can menang kene tumbal. Reka mana sia nyumput ku aing bakal diterangan si Ardan. Ceki kusir noroweco. Kacaturkeun pamiarsa di pul elep Najang Ardan. Ngagelebugna angin puyuh nu ngadadak datang peting harita. Nimbulkeun kariweuhan pikeun karyawan anu kabeneran teu baralik. Seor borobot cebluk
golombrang. Gulungan angin puyuh muter ngababad wangunan mes nepi ka rupuh. Atuh pikeun anu tali brasarema nasibna nahas kusabab jadi korban katinggang ruruntuhan. Sedengkeun nu nyararing keneh mah paburisat pada nyalametkeun diri sewang-sewangan. Sabot keur genting kitu barakatak kadenge sora seuri meni ngabarakatak handaruan. Puguh pisan sora seuri teh nyaeta sora Ki Kusir siluman anu keur neangan Jang Ardan. Atuh buriak dewe karyawana Jang Ardan ngaburiak lalumpatan bari ting gorowo. Jurik, ririwa. Untungna kajadianana teu pati lila kusabab kaburu manten kadenge pupujian nandakeun wanci subuh tereh datang. Para wargi sadayana kaayaan di Pul Elep Cikalong Kidul isuk-isuk anu biasana rame ku sora mesin mobil teh kiwari mah jadi rame ku sora careurikna kulawarga alatan salakina jadi korban jiwa ku ayana bancang pakewuh angin puyuh. Aya kana 5 urangna nyawa ngalayang jadi tumbal siluman Gunung Girimanu. Kejadian demi kejadian di perusahaan Jang Ardan tangtuna lain sakali 2 kali nimbulkeun Rajapati. Kanyataan ieu pasti nimbulkeun kaheran jeung kacurigaan pikeun sakumna balarea. Atuh dumasar kana hal eta beja ngeunaan munjungna Jang Ardan beki santer wae. Nepi ka hiji mangsa bejana nepi ka Neng Lira nu nadanget harita keur aya dina kasusahan alatan bapana keur gering wales. Seperti kejadian Peuting Mangkukna di mana Juragan Ilham ngalaman penyakit aneh katurug-turug ku Janggani nu nguatkeun yen dirina geus ngalaman tarung jeung siluman. Di hiji waktu senggang Neng Lira keur ngobrol jeung Janggani di tepas hareup ngajakeun nanya ngeunaan beja nu kadenge ku dirina. Gani, cece teh ek nanya ka maneh. Naon sabenerna kajadian waktu Peuting kamari? Nah bener maneh tarung jeung siluman? Jeung deui sugan maneh nyaho ngeunaan Kang Ardan beda aya beja. Mahena beunghar teh alatan munjung cenah. Muhun ari tarung mah ceuk. Tapi duka siluman atawa lain mah Gani oge teu bisa mastikeun ceuk. Komo deui atuh ari perkara Kang Ardan mah poek pisan abdi teh. Ulah sok waka goreng sangka ceah pamali. Jaba oge pan ece teh meureun langkung apal kusabab pan hirup sok saimah jeung Kang Ardan. Tembal Janggani ngahaja mere jawaban kitu sote sangkan Neng Lira jadi teu nambahan beban pikiran kusabab saayeuna mah sakalieun mikiran bapana sangkan tereh cager oge masih bingung kene. Cece mah lain goreng sangka. Pedawe ngadenge beja. Nya syukur atuh mun ukur panyangka batu wungkul mah. Terus ka mana atuh kuduna neangan ubar keur bapa. Terus kumaha atuh? Ya cece kuduna neangan ubar keur bapa tegan kudu ka mana jeung kudu kumaha? Keun we atuh ce sabar. Ke urang tarekan sakali deui mah ku abdi. Mun misalna teu hade nya kapaksa kudu neangan landong kanu sejen ce. Nya sok atuh gan. Cece mah percayakeun we ka maneh. Cek Neng Lira harita mungkas obrolanana bari terus ngaleos ka dapur rek mantuan masak Bu Warni indungna. Poe ka poe
kayaan Juragan Ilham beki ripuh panyakitna, malah mata tu nadadana jadi robah warna, nu tadina geuneuk ayeuna mah jadi tutung jiga kabeuleum. Harianeun ari panasna mah tambah ngentang. Sateka pola Janggani ngusahakeun ku ilmu kabatinanana anu diagemna ngabendung hawa siluman nu hese pisan dileungitkeunana. Tapi nya kitu kakuatan siluman sayeuna mah candaikeun nyingkah. Nincak peuting nu katilu jiga biasana jam 12 peuting kayaan disabureun lembur Juragan Ilham menirehe combrek. Taya pisan saurang oge manusia anu kumawani ngulampreng. Saurang oge anu ngalalar ngaliwat ke tengah lembur. Harita Janggani geus siap sayaga narima sagala kamungkinan. Waktu jarum jam nunjukkeun di angka 12:30. Tanpa angin, tanpa hujan. Nah atuh ujug-ujug burinya ceger. Kilatan gugur di barung ku ngajelegurna guntur ngabarasat ke pakarangan Juragan Ilham. Hus jeleg. Sajiri makhluk pikasieun geus ngajegah. Nu saterusna kadenge gegerewan ka Juragan Ilham. Keluar Ilham, keluar. Mun boga gawani, keluar sia Ilham. Cek eta mangkluk nu taya lian ki kusir siluman. Janggani anu keresila sagigireun uwana jadi curinghak nu saterusna rikat muru kaluar. Tetela ilaing deui manusia. Geus bosen dirupeurannya atawa kumaha mun kieu. Urang tuker guling we antara ilaing jeung si Ilham. Jadi kieu maksudna hade si Ilham moal tulus dicokot ku dewek. Tapi Andika kudu daek jadi gantina. Kumaha mun kitu daek atawa henteu manusia? Tanya ki kusir ka Janggani bari molotot ku matana nu hurung. Mun kula teu daek kumaha? Cek Janggani malik tumanya. Nyawayahna salila can beunang mah dewek bakal datang deui pikeun ngajemput si Ilham. Oh kitunya hanjakal euy kuring moal daek jeung kuring moal cicing. Nyari kitu oman-onaman mah terserah. Tapi wayahna kudu nanggung akibatna deuleu manungsa. Ceki kusir bari gentak mesat cametina nu diselapkeun na cangkeng. Ceger. Sambaran tungtung cameti sacorelat narajang rek meulah dada. Celeng. Janggani luncat. Atuh cebrot burulu. Tungtung cameti sakti siluman ngan ukur ngahanca tihang nepi karubuh. Wudu. Ki kusir gentak nyabetkeun deui cametina. Tapi Janggani nu geus siap gancang mapatkeun jampe pamakena. Ceter gurubug. Ki kusir jadi gugurubugan kusabab tungtung cametina jadi malik narajang ka dirina. Wadaw, panas. Cek Ki kusir ngagoak bari mundur sababaraha lengkah. Sedangkeun mata sakurilingna beki hurung ka tempona. Teu kungsi lila Ki kusir luncat deui dibarung ku serangan cametina. Ya, Baranyai kilatan jiga petir nyamber ka Janggani anu rikat nyingcan. Kan hanjakal ayeuna mah kilatan cameti sakti. Ngan hanjakal ayeuna mah kilatan cameti sakti kusir siluman ngabaranyaina tembus ka palabah Juragan Ilham. ceter. Aduh, tolong. Sapada harita Juragan Ilham abrug-abrugan saking ku ngarasa panasna. Sakujur awakna ngebul, matana molotot, sungutna calangap.
harita Neng Lira jeung Bu Warni beki panik sama rampah dumeh bingung naon anu kudu dilakukan. Sedangkan di luar ragota tarung antara Janggani jeung Ki Kusir masih keneh lumangsung. Razageun ieu mangluk ya, sentak Ki Kusir garang nyabatkeun deui Camatina ku kakuatan anu leuwih hebat. Ceter mau nalika sambaran Camatina rajang deui ti luhur suhunan ujug-ujug aya ucing hideung loncat ke tengah pakalangan. Atuh dadak sakala kaganasan Capati siluman jadi lempes, sedangkan Ki Kusir katenjo pias jiga nu soak. Kalayan dibarung ku gerakan gesit, Ki Kusir rikat ngapiur ka Mega Malang bari kukulutus. Bangsat, apes camal gazagdian teh aya nu kitu batut mah. Awas ya, aing izub jaganing geto bakal datang deui sia mangkluk, awas. Kitu harita pungkasna Ki Kusir. Sedangkan kayaan peting di lembur Cipaganti mimiti normal deui. Umumna di pilemburan nalika nembonganana sang pajar pikeun sakumna pangeusi lembur geus jadi kabiasaan. Geus jadi kabiasaan masing-masing ngalakonan pakasaban. Di antarana aya nu ka sawah, kaleuweung jeung sajabana. Malah mah kagaliban di lembur Cipaganti, hampir satengahna mariang ka kebon. Tapi teu kitu pikeun kulawarga Juragan Ilham. Bubuhan manehna mah jalma jegud katurug-turug keur meunang karerepet. Atuh kahirupana jadi teu kawas biasana. Ti palebah pengkolan mucung hul 2 urang narumpak motor. Anu mawana saurang lalaki umur 50 tahunan. Sedangkan anu diboncengna saurang aki-aki anu diuk jeung janggotna geus ngeplak bodas. Anu diboncengna saurang aki-aki anu buukna jeung jenggotna geus ngeplak bodas. Bajuna make pangsi sing sarua hideung, sedangkan matana burahay beureum. Eta jalma tayalian Aki Samud atawa Bah Samud dukun sakti ti beh Pangandaran teh. Harita dumasar kana kayaan Juragan Ilham nu salila 3 poe can aya bejana. Jadi kapaksa Bah Samud kudu mastikeun yen klienna aya dina kayaan salamet. Sedangkan mawa motorna nyaeta Mang Tono, jalma kepercayaan Juragan Ilham keneh. Tapi karek ge motor tepi na atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.